Aha, merengaran henteu ieu teh. Kek. Siap. Hari mana ini siap deui wae, anya siap naon atuh? Uang laporan heula di ditu teh aya imah hiji. Uang cek heula. Bener apa salah gitunya? Heeh. Siap. Sing bener. Oke. Nyambelah mana imah nanya poho deui ayeuna jadi kieu. Da baheula mah di dieu teh aya saung tapi ayeuna eueuh. Da Google Map di gunung kieu mah eueuh sinyal teh. Ayeuna mah jadi loba tatangkalan kieu tangkalan naon ieu mah dijajar-jajar kieu euy. Aralus baheula mah da lain kieu teh nya. Jeung di poho aing di ngaranna saha si akang eta teh? Keur goreng patu teh duh aing mah. Ieu jalan aya dua dia aya ka ditu aya ka ditu. Nya ka mana eta aing poho-poho teuing. Da sinyal nanyakeun ka Google Map moal nyahoeun dari leuweung kieu mah. Duh aing mah euy ka ditu kitu. Ka dieu. Ke Itu saha asa mencurigakan kitunya. Aduh, kudu diinterogasi ieu mah. Siap lah. Siap. Ari mana siap naon aing teuing neangan jalan. Jadi aya jalan dua ka dieu. Ari akang bade ka mana tuh? Bade ka si Akang eta, si Akang naonnya saha ngaranna teh? Nah abet dadi nanya ka abi pan akang anu bade ka ditu lah. Ka si Akang poho deui ngaranna lah da goreng patut jalan mana mah. Aduh. Kela imahna poho deui dieu. Duka jalan itu, duka jalan dieu. Aduh. Kira aku aya hansip apa? Dah hansip. Kudu apa? Kapan saya terek nanyakeun atuh. Kan atuh kudu apal saha ngaranna, di mana imahna, kan abi bisa nuduhkeun di mana na. Ari akang aduh. Kudu kumaha. Sahanya capek deui, jalan minum. Aduh. Tadi tuh kitu. Anter atuh anter. Ka mana? Yuk anter. Ayo siap. Apal di mana? Aduh, tuh Kang. Eta. Lah hayu we lah. Ayo Mana neupina atuh. Ayo. Teuing da teuing ka dieu. Tuh, jaba ieu aya deui jalan dua nya nu ka mana aing bingung. Da baheula mah lain kieu ieu teh atuh. Di dieu teh aya moal naon moal naon di dieu teh. Lah eta parang jadi kieu. Kan atuh apaan teu? Kieu we ayeuna mah hiji cara ngitung kancing. Kancing. Kieu tah carana. Kan ieu teh aya kanan jeung kiri. Tah. Ka kanan, ka kiri, ka kanan, ka kiri, ka kanan, ka kiri. Mana? Ieu. Tah. Atuh eta mah lain beda deui. Kanan. Aduh capek euy. Atunya ka mana lieur ieu teh jalan. Sudah ieu mah. Itu imah lain. Ke nah uang ajaran cek we heula. Sugan jeung sugan. Bener eta. Sing bener atuh dah jadi hansip teh kudu nyaho ari aya warga nyakeun teh. Kumaha merengaran henteu ieu teh. Kek. Siap. Hari mana ini siap deui wae, anya siap naon atuh? Uang laporan heula di ditu teh aya imah hiji. Uang cek heula. Bener apa salah gitunya? Heeh. Siap. Sing bener. Oke. Ngomong lapor naon? Aing leurewas. Aduh. Kala ka bengong ditanya teh. Bingung. Aya nu nanyakeun ka akang. Terus Apa imahna teu apaleun, akang ka akang teu apaleun. terus saha tuh? Urang oge bingung ari akang apa tuh ka si akang. Aing kumaha eta jadi hansip teh?
Tanyakan deh. Siap. Lapor. Oh, kelapor naon deui wae atuh lila pisan atuh. Bingung oge Kang. Aduh. Ieu teh ti ditu teh cenah ge tanyakeun deui ka dieu cenah ge di mana atuh cenah ge da lieur. Heeh, ti Lebak urang mah. Ti Lebak kitu, bejakeun deui ka ditu. Aduh. Urang ti Lebak kitu. Ke atuh siap. Siap, lapor. Lapor. Geus ditanyakeun. Oh, terus di mana cenah? Cenah ge di Lebak eta teh cenah ge. Oh, ti Lebak di mana sih bener Di tanyakeun. Lebak cenah ge. Aduh. Aing mah. Buah-buah naik lagi ieu ka dieu. Tapi da kelak. Cek pangawakanna kumaha? Seperti kumaha pangawakanna? Atuh kira-kira ciri-cirina teh berwibawa pikaeraeun. Tah, kitu ciri-cirina teh. Bener berarti naik kena atuh ieu mah. Geus bejakeun keur wadi mah. Geus karitu bejakeun keur wadi mah gitu. Keur wadi mah bejakeun gitu. Siap. Lapor. Cek si Akang itu cenah bejakeun keur eueuh di imah cenah oge. Nah, ari eta nu ngomong saha? Si Akang cenah ge. Bejakeun keur eueuh di imah. Kitu. Aduh, aya ku belat teuing buka hansip teh aing. Aduh, ayo jeung dewek ka ditu. Ayo, siap. Hansip teh. Gimana imahna? Tah, beh tongoh. Lapor we. Mana? Tah, ieu. Tah, ieu imahna teh tah. Ieu ngan hiji-hijina imahna teh. Tuh, aya. Aduh. Ieu mah milik ieu mah. Lain tadi atuh. Siap. Baraya baheula teh ti kleuleutikana teh jeung urang teh. Aduh. Hah? Kela. Itu si Akang teh ya? Iya aduh. Akang naon? Wah, kumaha da Mang? No. Si Akang teh teh. Lain, ada tempoe masih kena goreng. Nya, goreng patut, bener. Ingat ieu nama. Cager. Alhamdulillah. Semoga senang acan karunya Ngaranna Aduh. Ayo, syukur atuh. Cager mah. Aduh. Alah, aing mau jadi bingung kieu tadi mah. Amak-amak kan, nah ayeuna jadi akur bager kieu. Alah, kumaha caritana atuh ieu teh. Aduh. Aing dari Siwari di kota. Usum naon ayeuna di kota? Di kota mah usum segala. Di kota mah yo wewe teh. Kana mah patak tinggal ya tuh. Gua mah juga ngorawe seger. Iya. Ari tanah. Hah? Ari tanah. Oh, yo. Mah canggih itu alat canggih ya mah tuh HP. Yo, urang boga ka Bogor di jauh. Pun tempat di dia. Menyak. Ya heeh. Dia mah canggih. Boga pokokna mah cineuan cokelat mah. Aduh, tempat di dia. Sabuat eueuh. Pemajikan mah nyebut kieuan. Keun bae da tuh lain pemajikan urang ieu tah kitu. Nu kieu mah fungsina teh loba pisan, matak ieu lamun anu boga anu kieu loba duit. Lain bejana cenah pada togaya nu ka dieu tah. Bisa nempo bisa nempo naon oke ieu mah tuh. Canggih ieu mah ngaranna teh ieu teh HP ngaranna teh. Ari baheula mah HP teh geuningan. Eta sok garantung teh di kota. Oh eta mah baheula zaman baheula nu bodas. Heeh, eta mah HP zaman baheula, ayeuna mah HP teh geus. Aya ningan ngagarantung ningan bodas di kota ningan sok nempo ngaliwat bareta da ngeunah di kurap. Anu empuk. Bodas, eta HP zaman baheula peuyeum. Peuyeum nu kitu mah lain HP atuh aduh. Ieu kan HP pisan. Mata ke atuh sing gaul saeutik. Ulah tuyuhan bet kacicing di leuweung atuh. Maha atuh aing mah miko. Geus kieu atuh da nasib meureunnan. Ya. Urang mah gara-gara boga nu kieu nya.
gara-gara boga nu kieu urang mah gaji oge geus 20 juta sabulan. Wih, 20 juta tamat kita gede pengaruh nu kieu teh. Tetap. heeh. Nah, jadi kieu ya teh ngobrol bae ka ditu ka dieu. Terus Tanya atuh aya naon ka dieu kitu. Mun poho aing mah ieu tah naon teh keun engke deui kieu mah engke dibela yang sabaraha hiji. lain sabenerna kieu ari boga bati sabenerna Bati naon? oh budak semoga Oh, budak teh bati. Heeh. Heeh. Ari bati mah dagang atuh. Panai beda deui atuh bahasana ieu jeung di kampung mah. Oh, budak teh bati gitu. Budak teh aya mah 7 mah. Masalah rumah tangga tuh. Nya can kabeh galu ti keneh. 7 atuh teh tagin kolot, 7 tah. Aktif ngora deui ayeuna aya 2. Gara-gara Gara-gara ieu nomor 2 mata perbugan nu kieu jadi seger wae gitu. menang murah nu kitu sabaraha? Lah moal kabeuli lah. Urang lemur mah. Moal tuh. Ya mah tuh. Empok. Kade. No. Oh. Ya, Wah. Oh, bener dah. Hargana mahal lah, paut bisa dikobot. Kewek lain kieu ya telur ya. Aduh, aing kumaha. lain kieu ya telur ya. Duh, mah aja di papai. Radionya jauh-jauh ge lempang di mobil Mercy itu lu jauh. Waduh, Mercy. Mercy atuh. Oh. Lu geuning lati lu geuning apa? Atuh berarti bisa di teater. Bisa teater mah atuh eta mah tempat nguseup. Teater Oh, mah teater pan di di TWW tah Mercy. Apa Mercy anu geuning lati lu geuning. Geuning lati lu di kitu tah. Bajuna teh. Jauh nonton tadi itu. Aduh aing hayang teu boga cita-cita kana nu kitu teh narikan ieu ya cabe. Cabe teh no di dinya nya cabe teh. Kuring memiara wa sebenarnya sampai manu batur da ieu we sagawe-gawe Halus euy daekan. Halus kudu rajin ya tah hayang ka kota teh hese dan ulah bari oge da ngerakeun kana jika kota mah. Kieu ya kaingetan. Matak diteangan jauh-jauh ka dieu nya aja teh lain tanpa sabab datang ka dieu teh. Jadi ulah teh rek boga hajat. Aduh. Ngulam berarti ka dieu teh nya. Bukan panggilna. Bisa nempo ka kota teh berbunga teh. Bukan mah dina aja jauh-jauh ka dieu teh. Kabeneran dia ningali cabe loba, aya geus milik kumpul ya mah. Nah, jadi kan agringan hari ngaran hajat zaman ayeuna geunya mun kudu imah teh di rume-rume gitu tah imah teh. Oh, pas batur meureun make ieu nya. Make nasta, make anu tinggurinya gini tah zaman ayeuna mah. Kan eta teh atuh duit teh gede anu kitu teh. Atuh, percaya si uang mah moal tah. Oh, da uat teh atuh pasti ari soal nu kitu mah geus. Mariwus. Moal hidup uang mah. Komo kitu mah gaji gede ayeuna anu kieu geus kabeuli. Kabeuli nya. Boro-boro. Tangan buat teh kieu ya. Hajat teh tereh buat teh 2 minggu deui. Terus hanya anu kahijina mah meureun buat teh rek hajat teh buat duit. Buat tabungan we ya. Aduh. Lamun teh gaji teh gede. Heuh, gede teh gaji, hejang hajat mah eueuh. Alah, Madak cabe gerek nganyuk ya 5 karung mah dibawa. Anu atuh meureun kudu mikir deui kuring. bayahna jeung babaturan mau ulah sok kitu, jeung babaturan mah. Aduh. Sugan teh ka dieu teh. Rek ngulam rek naon. Aduh, sugan menang mamanis di kalaka papait aing. Lain papait. Ari papait mah lamun urang ngabede lauk. Tah aya papait nu hejo, eta papait. Ari ieu mah duit, minjem duit. Ari maneh nangtung wae kitu tadi kacangkeul di dinya nyarek naon atuh geuning gara-gara balik. Siap. Ada laporan keuangan abi can dibayar buruhna. Oh eta duit tadi ngomong atuh gampang atuh nu kitu malah. Ti akang heula lah. Ti akang heula. Awa duit ke, tara mawa duit ke urang kota mah. Aduh, aing Kudu main wae online. heueuh pan kebeneran deui. Jadinya heula. Ku pamajikan duitna dibawa sok teh Ulah sok kitu mah nya tuh. Ieu mah tah ieu atuh. Ya kumaha. Adon patuh ieu Bere. Ayo ya ya kita mah. Tangannya pedang ulah duit nah. Hei. Nunya. Hidup pedang.
Kasep euy. Ngan meuni begal gitu Dimas teh.